Alhamdulillah umur teh nepi deka bulan puasa. Ngayeuna mah bulan puasa teh meureun jeung anak we doang. Salaki eueuh mah. Jor teh ka mana meureun. Nang kitu meureun saur ayeuna teh pertama teh eueuh sasaha si teteh can bisa balik. Baiklah sorangan mengagodok-ngagodok mie. Pencit da eueuh teu boga piaraan ayeuna mah. Udah boga teh nya. Coba ke nanyakeun ka Odah apa? Kitu nage sorangan ieu jeung endog we dikulub geus Teu barangga sorangan mah. Ing semahi meureun nya jeung jara sakieu mahi lah. Hei em, ulah beakeun Ya Allah datang-datang ngembang kan ini tah loba kene Kan emang mamah iye udah metong. Sarua jeung nini urang ieu teh, Amel. Terus dong dibeakeun teh eta nu batur. Urang heula ieu meni judes banget, Judika ye. Emang mana orang dia gitu ngalaan kembang di dia. Di ditu mah di kota mah kembang-kembang gratis Iya loba di tukang rujak. Kudu meuli ngomong-ngomong, ieu masakeun teu poe ieu. Mana masak tuh sih? Ieu mah meuli naspad we Bang dahar sorangan Orangnya sarua rek ngulub endog we da anak salaki rek naon. Ieu teh rek lebaran rek puasa pir aku ngulub endog. Nyakeun we aku dagingna eueuh nyendog-ndogna tuh. Nyendog keong we ka ditu nya Nya bener nya. Keong. Ini aya-aya wae batura meuli daging hayam. Nah eueuh teu kabeuli eta Amel teh. Wah ayeuna mah keur susah keur harese duit. Rese duit di mana kan? Ya mah balik di Saudi ya. Memang ek diolok-olokkeun. Aing da moal balik deui ka Saudi. Udinda aya hileud em. Ih gila Amel Ternyata mah hileud naon. Salaki kan gedong Teu boga salaki ayeuna mah urang Amel. Mana teu mah dagangan? Henteu teu dagang. Ayo wanita seti Wanita seti arek bulan Ramadan pas berkeliaran di mana-mana. Tah bestisia si Ayu tah nyiksa we aing tah. Kan si mantap mah. Mana ulah ulin we jeung si ieu kan leungeun mana sarua jadi karieu tah. Ya ulah keliling wae pasar. Mana itu kageriditan keliling mana di dieu naraon ieu menta kembang bebe jatuh ka Haji Yanti. Daging itu masak ya mah ieu teh bulan spesial Ramadan. Tara masak unggal tahun oge Amel. Ulin we jeung si tanah si Amel gendong. Aduh sae ulin mah kunaon kita daripada jeung maneh. Geus sama gelangan dah. Aya gelang maneh ka mana? Aya lah di ieu kan ka sawahkeun bae lain. Batur mah nek lebaran gelang sing jelebet dipake, ieu mah nu aya dijual. Oh nya tenang wengke hasil sawah aing gelang aing gede, manteu leuwih gede sih Cuma boga sawah setengah kotak geus ya balagu banget. Rek naon? Ek jarah. Ya jarah lah aing mah ka itu tuh ye. Mana emang sia orang dieu boga kolot di dieu. Indung aing emang di Subang tapi nini aing dibarakamkeun di dieu. Meta kembang teh bebeja ieu nu Haji Yanti sia naon eta sia ngalah. Oh ya emang geus bebeja tadi aya di ditu ye. Emang maneh duaan copet copet ya sia nya pacar wae teh bebeja. Iya bloin. Nang menang aing ieu. Datang asal datang jage kok kitu. Sama kata. Sia mangkat ka ditu aing mah ti heula di dieu ngalah kembang. Di dieu maneh geus gundul eta gembang Haji Yanti. Iya keun be dan geus di gratis kan manehna mah. Gelang ka mana? Gelang mah nek lebaran ulah dijual dipake sasalaman teh duumuk ngageblek gelang. Gelang aing mah eueuh ge dikasawakeun ceuk. Di sawah saya meunang setengah kotak. Bisa kabeuli sawahna tapi saya eueuh jeung meuli obatna. Alhamdulillah sakitu oge. Ladang aing capek. Ya heuh ladang teu ladang capek masih boga sawah ti mana? Ya bising ladang naon coba ladangna. Is teu karasa ayeuna nya bulan puasa kodong ge nya. Heuh nya kunaon sih urang ribut wae. Nyakeun wae ribut ya ayeuna ke urang bagana Idul Fitri teh sasalaman boga dosa ka maneh boga dosa ka urang nya bebe puasa ya. Ame tampuran is ayeuna. Oh nya ayeuna sebelum puasa. Ngomong-ngomong maneh ngangeun teu? Urang boga paket setengah kintal. Setengah kintal siapa bara duit sapoena? Mah sapoe urang mah 2.000 is. Entek kitu mah urang mau boga paket. Ayeuna mah duit beak wae, boga tabungan ge dicokotan urang mah. Ayeuna teu boga nanaon teu boga paket. Siapa tahun kamari ge kitu teu boga paket. Aing mah paket ngulub endog we Bel. Urang kulub endog alabatan anu disesar beuneunan. Ya ngomong-ngomong kan ayeuna kan bulan puasa, maaf-maafan ke aing. Ieu
nya ngangen di mana nya? Embu urang mah Meta kan setengah kintal cenah sia. Bu Haji mah dagingnya loba mana nama daging baya, daging orai, mana nama Nya daging mana nake loba Bu Haji mah. Karunya nyai puasa kieu teh mah odah teh kabeli daging-daging acan ih sok hayam oge. Oh cek saha? Sia lobaan ge duitna nini-nini. Ayeuna mah geus balangsak ditinggalkeun si ieu, baheula mah kan dulur aing usahakeun wae. Pos nu dulurna pinter usaha wae. Aku kan cenah cicing di Perum. Cek saha sia Bella? Ya cek mah odah pukul lain cek aing ge lain di Perum iis indungna meni so tau banget eta. Dah heueuh cek si ieu cenah cicing di Perum cek si Ahmad kabobodo we dulur aing mah saruana teh hidangna sia. Nya ngalaka saha atuh dulur sia? Nya ngalaka sia. Oke jauh jeung si Ahmad balamun teu kabawa ku bapana mah. Aing nyaho ti Bu Haji. Eta mah odah nya ku aing diajakan cek aing teh hayu aka ka si ieu mah. Embung, teu percaya ka aing. Nya eta mah sabodo. Aya kembang alus ye di dieu. Anu bogana eueuhnya. Tinta degan ye, rumsi kosong. Amel. Ayu, kemana yuk? Biasa orang mah keliling. Ayo ulah keliling wae kan. Bentar lagi kita mau menjalankan ibadah puasa. Sebenarnya orang rek ka warung arek meuli eta bumbu-bumbu dapur. Arek masak naon sih, masak dengklang lain ayu. Urang rek masak hayam. Palingnya mana mah hayam kagencet teh meureun. Mana kitu. Iya, arek ka makam maneh. Arek ka makam keramat. Bapak mana geus eueuh nya? Urang mah komo dua-duana, Amel. Aduh, karunya nya yu sok sarara di si ayu. Tapi urang mah lamun kembang mah sok tara ngalaan di tetangga, urang mah sok meuli we di pasar loba da. Mah teu boga dutrek em. Ngomong-ngomong ieu teh karasanya urang nyampe deui ka Mugan, ka puasa ke deui lebaran. Alhamdulillah nya. Ya rek tarawih mah em, mah rek make baju koko. Tapi urang keur dapet keneh. Keur dapet. Ya udinda atuh ye. Loba ibadah. Tahun kamari mah urang si Amel tamat si eueuh bolong saltik-tik acan. Batal 2 poe. Batal 2 poe. Haus soalna geus buka terus dahar jeung goreng pisang isuk-isuk. Amel, bulan puasa mah maneh kudu tobat, gayana lalaki ulah kos bencong. Keur tobat heula sabulan mah em. Tapi urang ge pake kerudung hari bulan puasa mah ieu teu kieu teu. Sing diajab ye. Ya heueuh. Udinda yuk bising hujriah badriah em. Tapi kan dia arek bulan puasa tapi masih kena hujannya. Emberon cuacana kos kieu em. Hayu em. Meni sedih pisan asaan teh Gusti teuingan. Biasana munggahan teh aya si ieu. Ayeuna mah sorangan. Ini sampai ku teganya si iem ampun teuingan ninggalkeun aing teu ngaku ka aing. Aing teh salah naon iem ka sia teh. Aing kurang bager kumaha ka sia teh iem. Aing tandur saker saha saker sia dileutik aing ngaresikoan sia tanpa bapak sia tapi sia ayeuna mah joledar ka aing yeup isukana puasa meureunna aing sorangan sahurna nu tadina sok ngahudang-hudangkeun we si iem. Nama aing sorangan. Kangen sabenerna mak teh ka incu mah kangen pisan.
Mak. Arek naon si ayam ka dieu? Hah? Arek naon? Kamari ku aing diudah ka imah gedong. Nyumput sia. Apa nang sia geus teu ngaku ka aing? Nah, aing sia ninca ka imah aing. Hah? Pasti si aing arek menta hampura. Hah? Ka aing arek menta hampura. Moal dihampura ku aing. Aing geus nyeri hate ieu. Is, eta ngomong-ngomong kan puasanya. Eta si keling balik kan teu, maneh mah da loba anakna. Ya balik engke Bella. Ya heueuh balik, budak balikeun baju. Oh nyawa tuh sebelum maneh ngomong oke enggeus dibelikeun ku aing. Sama sia doang kan dibelikeun bajuna halus budak mah. Kayak nama kabeli atuh baju. Atuh mang baju. Aing mah geus mesen baju nu 1,5 juta. Baju naon sia? Pokona halus we aing mah udah bogawan di dieu mah aing mah. Lawan bodas mah. Hei, kamari oge si ieu hayangan teu kabeli aing baju si Lesti teh tahun kamari. Dia mah palingan nang ladang nganjuk. Nyalanjuk aing mah kabeli yo is pokona mah halus si cangkeng teh lenggik is. Terus kayak makanya dibeung Nah, ada teh ngagoyobog. Pokona saya mah geus mah kabeli. Aja nyapuan jalan sia. Aing goyobog. Pasti panggeulisna is lamun salat imbar. Soalnya aing embung, soalnya di masjid eta mah halus-halus baju. Sia ge ulah eleh saing is ke ku aing dianteur aya tokona. Meunang nganjuk aing ge nganjuk. Aing nama aing pikiran anak aya nama Bel. Oh, nya teh hideung satahun sakali meuli baju alus mah sia unggal poe ge tara meuli. Terus aing balik Jika ditu balik. Malah anggeusna. Tong dibeakeun tak kembang batur. Cuman baju lebaran setahun sekali piraku abong ente meuli memeriahkan. Kalah kayu. Kalah kembang heula urang Ada kalah kembang. Mana malah ngalah kembang? Urang mah rek meuli di pasar. Meuli teuing sia di dege aya ye. Nya geus tuh urang rek ka warung heula nya. Ya Udin, Arek meuli bumbu-bumbu dapur. Meuli rujakeun satu para karuhun. Nya iya dong. Nya geus nya amel. Ya Udinda, hati-hati. Ayo. Lumayan menang oge ya kembang Mahi geus plastik. Jadi kieu mak, urang teh nya tadi nama hayang hirup mandiri jeung si Ahmad teh mak. Mung diganggu ku kolot. Ayeuna ngalah kos kieu. Si Ahmad teh usaha, kontrakan teu kabayar. Angger ye, nanan oge. Beneran butuh kolot, doa di kolot. Sia moal barokah hirupna lamun tanpa kolot ya. Nyalin masalah moal barokah, kan uing hayang nuturkeun salaki, embung ngarepotkeun nu jadi kolot. Ya dengekeun, selama sia hirup di aing nya. Aing pernah teu ngarepotkeun sia. Minta jajan, minta gula kopi, sugan. Henteu kan kasih aya ge sia nu ngarepotkeun aing, anu ngaresikoan sia aing pan iem. Bira ku sia teu inget kadinya. Ya satadi nama sugan teh si Ahmad teh tanggung jawab, Mak. Tapi ginian kos kieu. Uing ka dieu arek minta hampura kan ayeuna teh munggah. Sugan teh geus maju puasa. Anu jadi kolot mah iem teu tega nempo anak kos kitu. Emang kitu tega aing henteu. Komo sia cicing di imah bilik. Ya dengekeun, aing harita nempo ka ditu ka imah bilik sia jeung si Ahmad. Uing mantak kitu nama je mah dengekeun ngaku-ngaku boga imah perumahan nama supaya eman teu melang. Jadi uing ngakukeun boga imah perumahan. Padahal imah nager kubu. Aing meni kuat gering-gering ieu, meni kuat ngimpi-ngimpi. Sugan teh bener sia aya di parumahan gedong. Ternyata aya di nya sarua-rua kene jeung imah aing. Leuwih alus ieu, itu mah rek rubuh. Ayeuna uing hayang balik deui ka dieu mah Karunya si Neng jadi tulo bareungit. Ya, dengekeun, aya salaki sia, titah usahana, titah bayar kontrakan. Geus, kamari dipecat geus 5 poe mah teu digawe. Ayeuna kontrakan geus rek 3 bulan coba teu disetoran. Ya barek bulan puasa, lebaran, ieu kedeng DOG eta budak berenang kudu kapakean baju lebaran meureunnan. Nyaho teuing mah uing pararusing mantap uing mangkat ge ka dieu. Bisa saya diomongna ayeuna mah si Ahmad teh ngalah galak. Ayeuna ngalarang aing ulah amprok jeung sia coba ge emang kitu tapi beneran. Henteu.
Minang tu goblok pan kitu mah. Enak ke mana meren mak? Mending mun bisa usaha mah mawa anak aing. Mau yang balik deh ke dia. Yang balik deh ke Ima. Aduh, orang-orang pada kemandos-dos sih, mana nggak ada orang, ya ampun. Euy, sorangan wae ST meneot boga batur. Ais, lagi ngapain? Biasa nongkrong ya? Aku lagi mau beli ini, mau beli bumbu dapur. Arek nanaonan mau Ya masak sekarang kan munggah, gimana sih Ais? Oh, Emang gitu. kamu nggak masak? Enggak, beli aja repot-repot masak. Ya udah ongkong ya. Cantak banget. Lagian ribet banget sih si Ayu segala masak. Mending kayak aku dong. Mendingan juga itu, pesen aja delivery, datang nanti. Udah pesen ayam bakar, aku mah. Terus ikan, apa lagi kemarin teh, pecak ikan. Apa lagi ya? Jeung munggahan teh. Oh itu. Aduh. Bakakak hayam. Ayu, entos. Udah tuh beli bumbu dapur. Ya Allah, rajin banget sih. Ya iyalah, aku mah tiap munggahan selalu ada kayak bumbu-bumbu dapur kayak bakakak, terus kayak buah-buahan gitu. Oh, itu mah sorangan wae sih nyanggeus we meuli we delivery. Ya aku oge sorangan wae, tapi kan harus ada kayak gitu aku mah. Ya enak ya. Iya. Gomput ya, main minum wae geuningan. Ya gak apa-apa atuh, mumpung belum puasa. Besok mah udah nggak bisa minum es di siang bolong kayak gini. Ayu bisa banget Ayu. Aduh, kat beak ya. Nggak pesen seblak? Enggak Enggak. isinya ribeteung. Aku juga enggak. Olo, ieu Bu Haji mahna makin alus wae teu boga salaki ge. Ulu, urang mah dapur oge teu di keramik, mana mah pager di keramik. Karena mana? Ieu na poe mah Bu Haji asal teh bikin alus wae. Oh nyaho mendingan aing anu randa tuh daripada sia boga sakit teu balik-balik. Nya kumaha milik bagan Bu Haji mata kita ge Bu Haji mah cigana simpenan. Bisa wae sanu daek nyimpen aing. Tuh, jelema mah jeung untapin TV mah batra mendingan balanja jeung munggah. Balanja ge ari aya nu duit urang mah teu kudu balanja boga paket urang mah loba. Amprut meureun paket Haji. emang kabayaran. Bu Haji ngabangun wae, emang Bu Haji nu ngusahakeun kitu. Oh sia tong salah eta anak aing digawe gede gajina. Asep mah paling jeung kebutuhan sorangan, Bu Haji mah sigan simpenan. Poe ku aing ke tingalikeun tah. Selip gajina ka simpenan maneh si tah. siluman. Buktina Bu Haji mah mengagedean wae eta ieu cenah ngadenge cenah lahan haji aja rek dibeli ku Bu Haji cenah. Oh nyaho da si Asep merean we duit. Wah mun deket-deket jeung Bu Haji soalnya kan Bu Haji mah naon ngaranna teh beunghar tapi eueuh usahana. Salah kita boga duit deg-degan sorangan. Ampun, aya jelema kos situ. Teu kaot ningali tatangga beunghar, pajarkeun muja. Ampun paralunda. Ayu,
Wis minta maafnya, bisi aya salah-salah kata yang baik disengaja atau tidak disengaja. Iya, aku juga minta maaf ya, Eis. Kalau misalkan aku ada salah sama Eis, kita kan besok mau puasa, jadi kita harus bersih hatinya. Harus bersih segala-galanya. Iya, jangan punya dendam sama orang. Apalagi dengki. Iya, nggak boleh. nggak boleh. Harus bersih. Udah minum nih. Soalnya besok mah udah nggak bisa minum di siang bolong. Tapi bekas kamu Ayu. Oh ya udah buat aku aja ya. Ini ngomong-ngomong aku mau masak dulu ya. Bye, aku Ya duluan udah. ya. Ya udah, hati-hati Dadah, ya. Ini makasih ya. Iya, sama-sama Ayang. Si Ayu alagaan masak. Mendingan kayak aku goput aja. Menikangan mate ah. Menikangan. Maneng. Meni bekilin tua iya. Bikin gelis saya, Mak. Alhamdulillah. Lara keluar di dia, Mak. Neng teh alhamdulillah bekilin tu bae neng teh. Ada Mak baju nak handap pun bisa ngasup angin asik Neng. Calik neng nah calik. Calik kayak nenek, Nenek. Kangen teh neng. Kangen cina kan neneknya, Neng. Ujung neneknya nengnya. Kangen Neneknya. mate. Oh. Ini gelis kieu. Ya amat sia meureun teu usaha ayeuna. Cak ulah bedegong ka aing teh naha. Ya ya. Ulah bedegong ka aing teh aya kolot mah sia teh ka aing kene. Tadeng. Pake lumayan naha. Ya heueuh. Marek ngendong di dieu nya geus. Ngendong, Mak, di dia ngendong, Mak. Emang ngendong di dieu nya. Mak ngendong sarene jeung si Ahmad. Goblok. Ah. Oke. Serius ya. Beranjing ah. Buset. Nano sesirian wae. Jadi cari Bang etakeun. Bang videokeun. Bang video. Ya bae narek lebaran bulan puasa ieu marek kabeuli naon. Arek kumaha ka dituna jabarek lebar. Oke. Yuk. Wis minta maafnya kalau ada salah-salah. Aku juga minta maaf ya Is kalau misalkan aku ada salah ya. Sok eta sok Pak Ih, omong-omong. apa sih gue? Fabelit banget ngomong teh. Balikan deh berarti.